Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-4 likurna. Bagian anu ka-24 nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap, di like, di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-24. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung, tumpak dung, tumpak dung 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 pak. Teras eta soal gambar anu aya dina kain kumaha ki? Tempat patilasan Prabu Siliwangi aya di kuleuneun ujung kulon anu tos jelas-jelas mangrupa sagara atanapi kumaha ki? Cek Dewi Campaka balik deui ka dinya. Nya sami ieu teh aki oge bingung. Lamun nilik dina gambar memang patilasan teh tempatna di sagara lamun gambar ieu mah ieu. Aya sabaraha kemungkinan ieu teh Nyimas. Hiji bisa wae ieu teh gambarna salah. Nu kadua bisa wae patilasan teh memang aya di dasar sagara. Nu katiluna mungkin wae patilasan teh di alam gaib luhureun sagara. Eta mah sakadar babaledogan aki we. Soal leres jeung teu namanya duka. Kitu teh panginten Nyimas. Numutkeun aki. Nah ieu abdi kedah nuju ka ujung kulon atanapi kedah ka mana ki? Tanya Dewi Cempaka meta bongbolongan kasih aki. Kasedek ku kabingung anu mentok pikiran. Nya saena mah kitu we tuturkeun ieu pituduh anu aya dina kaen. Da ceuk Nyimas henteu salahnya sok we tuturkeun. Nyimas sareng sini ni duaan beral we ka ditu Gramiang. Lamun ti dieu mah jarakna lumayan tebih. Langkung sae mah milih jalan mapai basisir supados tiasa motong jalan. Mohon ki
Pami kitu ayeuna keneh abdi bade teras angkat we. Sateu acana abdi sareng Nini ngahaturkeun nuhun ka Aki. Wireh tos masihan kajelasan tina ieu gambar. Sami-sami nih Mas, sami-sami. Sakali deui hatur nuhun Ki. Muhun sawangsulna. Mudah-mudahan we pamaksudan Nimas tiasa tinekanan. Pamingkin aya waktos Nimas sareng sini nih sindang deui ka dieu nya. Cek si Aki bari anger ngadelek kana palebah dada Dewi Cempaka. Mohon Ki, mudah-mudahan tiasa tepang deui. Dewi Cempaka ngareret ka sini nih, ngajak deui nuluykeun lalampahan. Memeh indit Dewi Cempaka mere heula duit lumayan gede ka si Aki. Duit ditampanan, disuhun ku si Aki. Akhirna beral we Dewi Cempaka jeung Nini jeung si Nini nuluykeun di lalampahanana. Leumpang mapai ngulon, mapai basisir nuju ka ujung kulon. Si Aki anu ngajajabkeun ku panempona teu ngicep-ngicep merongkeun kana ngakiplekna imbit semokna Dewi Cempaka nepi ka teu katenjona deui. Cag kaayaan Dewi Cempaka jeung si Nini urang tinggalkeun. Ayeuna urang tempo deui kaayaan di lembur Pabuaran, lembur Matuh, Banjar, Karang Pamidangana, Den Jaka jeung Nilam Kinasi. Sakumaha anu lawas geus diguar. Andewi sanggeus nyupri sagala ilmu-ilmuna Laraspati. Harita menang tugas ti si Sarang Demit. Ari si Sarang Demit teh sobat dalit Laraspati. Mangsa masih guguru ilmu ka Nyi Konde di Gunung Lawu. Tugas anu dibikeun ka Andewi nyaeta nuluykeun deui tugas guruna. Di setiap 10 tahun sakali teu menang henteu kudu indit ka patilasan Prabu Siliwangi pikeun nyumbangkeun tanaga nambal pilar gaib pangapes buhun sakera. Sabab mun teu kitu buhun sakera bisa ngencar. Di mana buhun sakera ngencar, dunia kajawaraan bakal musnah. Perlu diingat deui, setiap waktu buhun sakera terus ngagorogotan pilar pangapes gaib supaya pangapesna henteu jebol. Jadi kudu di wadelan setiap 10 tahun sakali ku tanaga jero. Buhun sakera mangrupakeun cakra hirup tur ganas milikna Prabu Siliwangi. Kusabab mangrupa cakra hirup tinangtu eta buhun sakera ngabutuhkeun kahakanan. Ari kahakanan buhun sakera lain daging, lain sangu, lain beuleum daging soang, lain boled jeung sajabana. Tapi kahakanan buhun sakera nyaeta aliran tanaga jero. Tanaga kasaktian malah tanaga kajayaan oge jadi kahakanana. Kitu pangnaan Dewi wayahna kudu indit ka patilasan pikeun ngandelan pangapes gaibna buhun sakera ngarah teu ngencar. Kusabab Andewi bingung teu nyaho lebah mana patilasan Prabu Siliwangi. Nya kapikiran rek menta bantuan ka Den Jaka sabari rek miang Minang Saraya. Sabari tepang sono ka kulawarga Pabuaran. Pas nepi ka Pabuaran, Andewi jol narima kenyataan pait peuheur. Kaget jeung asa teu percaya. Ngadenge lalaki impianana nyatana Den Jaka geus taya di kieuna. Saharita awak Andewi jadi lungse, batina ngajerit maratan langit. Bumi alam asa tungkeb nepi kales kapiuhanana. Meni asa harianeun ku nasib diri. Teu reureuh terus ditinggalkeun ku jalma-jalma anu dipikanya. Kahiji ditinggalkeun ku bapana anu nelah giring sadayu. Disusul deui kudu kalengitan adina. Terus kamari kalung giok anu dipusti-pusti aya nu maling. Kiwari jol ditinggalkeun deui ku lalaki pujaan hatena. Sumanget hirup Andewi
ngadadak luntur ilang harapan. Sabaraha poe Andewi gawena tibang nguluwut numpi diri di kamar. Teu daek dahar, teu daek nginum. Kitu jeung kitu we gawena unggal poena teh. Ratu Durgalarang katut nilam Kinasih tepetot-petot ngabeberaha teh Andewi. Teu oleh sabar mepelingan. Mimitina mah Andewi masih kitu. Ngan ari terus tumerus di beberah mah nya akhirna Andewi teh rada tenang. Daek barang dahar senajan ukur sahuap dua huap. Dina hiji waktu rengse dahar tiluanana terus ngarariung ngawarangkong di tengah imah. Didinya aya Andewi, Ratu Durgalarang nilam Kinasih. Kidoger norojol datang, sedangkan Mang Dayung keur ngasuh Den Arya keur ulin di buruan tukang. Sing tabah nya Andewi, sing teger. Nunggeus eueuh mah peun ulah digeingkeun deui. Anggur mah dungakeun supaya Den Jaka aya dina katenangan. Cek Ratu Durgalarang. Andewi unggek. Terus hidup bade kumaha ayeuna Andewi? Maksudna nah hidup bade ka Panjalu atawa bade teras nuju ka Patilasan? Tanya Nyi Ratu Durgalarang. Andewi repeh henteu kontan ngajawab. Ngadon ngarahuh bangun anu seunggah. Ngeluk tungkul neuteub kosong kana amparan sama. Pikiranana masih marung kawut. Rasa kesedih can bisa sudah, sarta rasa sumanget can bisa kahudang. Andewi, ari sakirana anjeun masih seunggah pikeun lumampah. Keun we di dieu heula saheulaanan mah. Bisi butuh waktu lila pikeun nenangkeun diri. Di dieu oge teu nanaon Andewi. Kuring bungah kaancerkan ku anjeun teh. Tawar nilam Kinasih, kedah bisa ngajudi kayanahan Dewi seperti kumaha. Ngadenge kitu, mata Andewi jadi kekembangan. Sakuat tanaga nahan sangkan teu budal cimata. Red Andewi ngareret ka nilam Kinasih pok ngawalon. Hatur nuhun kana pangangkena nilam Kinasih. Hatur nuhun. Mung sanaos abdi can bisa sudah rasa tina kasedih. Tapi abdi moal tiasa lami-lami aya di pabuaran. Piraku abdi bade teras ngarepotkeun kanu di dieu, terutami kasalirani Mas. Katambih diri abdi oge nuju ka papadonan tugas ieu teh. Teu asa direpotkeun kula mah Andewi. Justru kula mah bunga. Lamun anjeun sementara mah ngarenggendak heula di dieu kangge nenangkeun diri. Walon Kinasih. Enya ari kahoyong mah kitu nilam. Kuring teh hayang bumetah heula di dieu. Mung kuring nuju ka sarempek pisan ku sababaraha hal anu kudu direngsekeun. Disagedengeun kula kudu indit ka Patilasan. Kula oge kudu ngudag jalma anu ngaran Dewi Cempaka. Manehna geus ngiwat, geus mau kalung permata giok warisan ti Ibu Laraspati. Walon Andewi. Terus soal urusan di Panjalu, Sunda Makalangan, kumaha teh Andewi? Pan Sunda Makalangan teh geus rek dibuka. Tanya Ratu Durgalarang. Justru ieu teh abdi bingung Gusti Ratu. Anu jelas soal ka Patilasan mah abdi masih poekeun ka mana kadah maluruhna. Teu acan aya gambaran kadah ngajujuk ka belah mana. Nu dipertimbangkeun ku abdi ayeuna antara abdi ngudag si Dewi Cempaka atanapi angkat ka Panjalu. Nyari cek kaula mah hidup mending mangkat we ka Panjalu Andewi. Mending tepungan heula pupuh gempungan Raden Arya Dinata. Bewarakeun ka sakabeh jawara anu geus karumpul di ditu. Lamun mah kalung giok aya nu ngiwat,
supaya nu arep-arepen di ditu pada ngarti. Tapi abdi tos kirang sumanget kangge ngiring aub Sunda Makalangan Nyi Ratu. Walon Andewi. Nya ari soal erek aub atawa henteu nama di Sunda Makalangan. Eta mah kumaha hidup. Danu penting nama hidup kudu ngabejakeun soal kalung giok anu jadi simbol pangajen Sunda Makalangan. Bejakeun ka sararea leungit kitu kalung giok teh anu ngiwat diiwat ku si Dewi Cempaka. Kapikir ku Andewi memang leungitna batu giok kudu buru-buru dibejakeun ka pupuh gempungan nyatana ka Raden Suryadinata di Panyalu. Eta teh barang kaceda pentingna jadi simbol pangajen di Sunda Makalangan. Pastina jadi barang rebutan insan kajawaraan. Harita Andewi ngareret ka Ki Doger meta bong bolongan. Ki Doger ngarti pok nyarita. Nu nembe disaurkeun ku Nyi Ratu memang leres Nyi Mas. Langkung saya mah Nyi Mas Dewi kapan jaluhur awe kangge sasadu soal leungitna batu giok dan numutkeun etangan oge kitu nu saya nama Nyi Mas. Etangan kumaha Ki Doger? Cek Ratu Durgalarang kerung. Nya di etang naptuna Nyi Ratu kaleresan pribados teh kieu oge sakedik-sakedik mangartos soal segi etangan. Maksudna etangan teh ngaramal? Cek Nyi Ratu togmo. Nya sapertos gitulah pokona mah Nyi Ratu tiasa disebat ngaramal. Mung pribados mah dumasar kana etangan Ki Sunda sareng etangan si Bolga Tapanuli kitu teh Nyi Ratu. Walon Ki Doger dadang. Ratu Durgalarang katut nilam kinasih jol kataji. Sedangkan Andewi mah malengoskeun beungeut bari jeung jebi. Aduh, geus datang deui gedebulna ieu aki-aki teh. Loba gaya pisan. Gerentes Andewi sajeroning hatena. Oh, kitu. Keke. Asa nembe terang abdi mah soal ilmu etangan Ki. Cek nilam kinasih milu mairan. Asa piraku nembe terang Nyi Mas. Kauninga ku Nyi Mas kinasih. Ilmu etangan Ki Sunda sareng si Bolga eta teh pan warisan karuhun. Etanganana jarang misluk, jarang nyalahan, pasti tepat wae. Walon Ki Doger beuki danga. Hebat Ki. Cek nilam kinasih beuki kataji ke omongan Ki Doger. Sabalikna Andewi beuki jebi mun kongang mah meuni hayang ngadegungkeun kana sirah Ki Doger. Tong nyebat hebat nih Mas. Aki mah jalmi biasa nih Mas sanes hebat. Naon sababna aya ilmu etangan? Yo, asal kauninga ku sadayana. Alam katut pangeusina teh diciptakeun kalayan dibarengan ku kasaimbangan sareng katetepan atanapi katangtosan eta teh. Saimbang antara beurang jeung peuting, istri jeung pameget, bagja jeung tunggara. Alam oge sasarengan sareng katetepan eta teh katangtuan gura takdir. Sabulan teh pantir 10 dinten, sataun teh 12 bulan. Cang bulan katetepan tiap malam 14. Cai katetepan ngocor ti luhur ka handap. Tah dumasar katetepan eta tinangtos aya etanganana eta teh Nyi Mas. Kitu tah sadayana. Cek Ki Doger seetik ngajelaskeun pangartina. Ratu Durgalarang jeung nilam kinasih unggut-unggutan. Sabalikna Andewi beuki eleke sekeng jadi hayang ngajengkat tidinya. Kitu kutan teh Ki. Jadi sagarupa hal teh aya etanganananya. Tanya nilam kinasih beuki tambah penasaran. Mun laras Nyi Mas. Bilih hoyong buktos mah nyamangga we urang pedar. Paminilik etangan
Nyimas nilam teh wadalna dinten Senennya. Har, gening aki terang kana wadal abdi. Mata nilam Kinasih curingat, kaget kupeda Ki Doger bisa neguh poe wadalna. Hehe. Ih, pantos dietang ku aki tadi Nimas. Teras nemutkeun etangan mah karesep Nimas teh sate entog atanapi sate soang. Duh. Nah gening tiasa terangan kitu kana karesep abdi ki. Tiasaan kitu gening Ki Doger teh. Tiasa nebak, tiasa neguh yen abdi teh resep daging entog sareng daging soang. Cek nilam Kinasih imut campur beki kataji. Nya kitu oge Nyi Ratu Durga larang. Beda sikep jeung Andewi. Katempo Andewi mah leungeunna mereket meureub hayang sajekok-jekokeun nonjok kana cukang irungna Ki Doger sangkan jempe ulah loba cetak. Pan cek aki oge sadayana tiasa kaetang Nimas. Komo Nimas makan daging soang mah pang ponyona eta teh nya, pang beukina. Walon Ki Doger bari ngusapan gaduh. Bener-bener hebat ki. Ayeuna abdi hoyong naros ki hal penting ka Ki Doger, wios. Cek nilam Kinasih. Wios. Nah, rek naroskeun hal penting naon Nimas? Cik cobi pangetangkeun ki. Upami jenatna caroge abdi nyaeta Den Jaka. Maotna lantaran naon eta teh ki? Nah balukar eleh tarung atanapi aya hal anu sanes. Jujur, soal marga lantaran pupusna caroge abdi masih hemen ki. Tanya nilam Kinasih. Kontan Andewi curinghak malik mencerong. Tah, rada jero eta pertarusan teh Nyimas. Mangga ku aki urang eta heulanya. Mudah-mudahan we tiasa kauningan anu janten marga lantaran caroge Nimas di ladunnya. Ari caroge Nimas pupusna dinten naon? Upami telepat mah dinten Jumaah ki. Maot dinten Jumaah. Kela urang eta heulanya Nyimas. Caroge teh namina Den Jaka. Maotna dinten Jumaah. Simul satona munding kawin ka ucing. Nah asa bingung ieu teh. Munding kawin ka ucing. Ki Doger ngadadak kerung. Bingung kumaha ki? Tanya Kinasih. Bingung. Peda ieu asa aneh hasil etanganan Nyimas. Aneh kumaha ki? Kinasih beuki panasaran. Nya aneh we. Peda paminumutkeun etangan si Bolga tapanuli. Den Jaka caroge Nimas teh maotna akibat katinggang nangka. Hiuk jebet leos. Andewi anu geus greget itu tadi mula. Harita tuluy sesebred, tuluy ngaleos bari ngutru. Dasar aki-aki oro wodol. Mainnya ilmu tarawangan juga gitu. Nyi Ratu Kinasih tong pati ditaranggap teuing. Jalma burung eta mah. Jalma burung sawak-awak. Nyi Ratu jeung nilam Kinasih jadi celengge, bengong nempong ngaleosna Andewi sabada ngajebet pipina Ki Doger. Duh, aing mah boga dunungan teh gede ambok pisan. Duh, padahal can beres ngitung jadi akit teh. Aduh, ieu meni purus pipi aduh. Ki Doger kukulutus bari nyekelan pipina nu karasa peureus. Ari aki kumaha etangan teh ki? Piraku caroge abdi maot tak katinggang nangka? Tanya Kinasih malik deui ka Ki Doger. Ieu mah numutkeun hitungan si Bolga Nimas, hasilna kitu. Teu dikirangan teu dilangkungan ku aki oge, memang kitu. Asa ku aneh ki ah. Cik. Paminya Kang Jaka katinggang nangkana. Katinggang ku nangka terus nangkana nangka palih mana ki? Selaksa Kinasih. Ki Doger teu ngajawab. Ngadon culak cileuk ti koro nyeklek
neuri ciduh teu wani pok. Pangna Ki Doger kitu teh manehna bingung ngabejakeunana. Masalahna hasil dina hitungan si Bolga Den Jaka maot katinggang nangka di buruan Imah Randa. Ki, katinggang nangkana di balih mana Ki? Cobi wartosan abdi meh jelas. Kinasi beki nyeleksak. Lah, nah kalah Ki. Di mana Kang Jaka katinggang nangkana? Nah tangkal nangka di patilasan atau napi tangkal nangka di leuweung Ki? Sanes jadinya nyi mah sanes tangkal nangka di patilasan atau di leuweung. Nya di mana atuh? Tapi Nimas ulah bendunya. Nya moal atuh. Moal bendu, tenang we atuh Ki. Numutkeun hitungan naskah si Bolga. Caroge Nimas nya Den Jaka pupus teh katinggang nangka. Nya muhun. Teras katinggang nangkana di mana Ki? Leres Nimas moal bendu. Moal atuh Ki, kunaon make bendu sagarupi? Caroge Nimas teh katinggang nangkana di bumi saurang Randa. Ngadenge kitu rei beungeut nilam Kinasi jual beureum. Teu nembal deui ngadon leos we ngajengkat bari jejebris ku kulutus. Nyaan. Bener aki-aki kurang sasetrip ieu mah. Cuy. Han, bade ka mana Mas? Tuh kan jadi bendu dibejakeun teh. Duh aing mah serba salah, dibejakeun salah teu dibejakeun kekenyeleksa kumaha sih? Cek Ki Doger salah tingkah. Red Ki Doger ngareret ka Nyi Ratu Durgalarang anu keur merongkeun ka dirina. Saleresna, aki teh tiasa ilmu tarawangan tawan teu Ki? Manya etangan asa mahiwal kitu aya randa sagarupi. Cek Ratu Durgalarang. Hapunten Nyi Ratu, hapunten. Aki teu acan tuntas dina etangan eta teh. Nah, jol ngalalewas kitu. Nya sok we pikir ku aki. Maknya etangan jiga kitu. Maknya Den Jaka maur katinggang nangka di buruan Randa. Pan eta mah nembe etangan si Bolga. Aki teu acan mendarkeun hitungan pagon Ki Sunda. Hitungan Ki Sunda tangtos benten Nyi Ratu. Nah atuh ari nya mah. Duh aing mah can ge tutas tos pada barirat ieu teh. Ki Doger ngangluh. Lamun nya aya hitungan pagon Ki Sunda, cik sok kumaha cek hitungan pagon Ki Sunda Ki? Penta Nyi Ratu. Kela Nyi Ratu kela. Pami numutkeun etangan pagon Ki Sunda mah. Kayak antosan sagedapnya, antosan. Ki Doger kotret ngitung. Uleng meres pikiran ngutak ngatik hitunganana. Bulak-balik dihitung, tapi hasilna ngabeg-beg. Kumaha cenah Ki? Ratu Durgalarang penasaran. Hasilna ngabeleg-beg Nyi Ratu. Dina hitungan Ki Sunda hasilna nyaeta halimun hideung. Halimun hideung? Maksudna kumaha halimun hideung teh Ki? Tanya Nyi Ratu. Halimun hideung maksudna anu moekeun tetenjoan ka diri Den Jaka jiga aya sekat anu ngahalangan sehingga teu tiasa katembus ku etangan Nyi Mas. Baru Nyi Ratu curingat. Tapi kela Nyi Ratu kela. Urang cobian urang peleng ku pribados ulang tarawang. Nya mangga Ki. Reup Ki Doger meuremkeun panonna. Lalaunan musatkeun pikiran. Mencarkeun tarawanganana. Halisna ngariut meh tepung. Kulit tarang ngariut ngures ut-uteuk. Akhirna brai alam tarawangana kabuka. Di alam tarawangan di sela-sela halimun hideung Ki Doger nangkep hiji bayangan saurang jalma. Tah ayeuna mah aya kelemengna Nyi Ratu. Katinggalna aya tangtungan jalma Nyi Ratu.
tangtungan jalma saha eta teh Ki? Katinggalan mah saurang wanoja. Wanoja. Muhun saurang wanoja. Ngan wanojana bubulucun teu ngangge raksukan. Hah? Awewe bubulucun? Piraku Ki Doger? Muhun Nyi Ratu. Wanoja bubulucun. Tapi ke urang caketan bilih ka samaran tinggal. Urang caketan ke. Ai, geuning sanes wanoja Nyi Mas. Geuning saurang jajaka. Lepat nu tadi mah manawi teh wanoja bubulucun. Tata eces ayeuna mah Nyi Mas. Di satu kangen halimun hideung teh aya saurang jajaka kasep. Nyaan ieu mah kasep pisan. Ieu meureunanya carogena Nyi Mas kinasih nu jenengan den jaga teh. Ki Doger teuleum beki jero dina alam tarawanganana. Sedangkeun Nyi Ratu Durgalarang nyampak geus eueuh, geus ngajengkat. Pas ngadengi awewe bubulucun ge Nyi Ratu geus ngaleos. Kieu geuning Nyi Ratu, jelas ayeuna mah inti permasalahanna Nyi Ratu. Cek Ki Doger ka Nyi Ratu. Sedangkan Ki Doger masih keneh beureum. Gusti Ratu, geuning den jaka teh teu acan maot Nyi Ratu. Sabab eueuh wae tanggapan. Nyah, Ki Doger beunta, barang beunta. Hah? Nah kamana ari Nyi Ratu? Nyi Ratu? Aing mah nah jadi kalah ngaleos kabeh ieu teh. Padahal mah daguan we sakedeung mah meh nyaho sabenerna yen den jaka teh can maot. Meni asa teu diarak basi teu dianggap aing teh. Ajeun sabodo teuing. Moal dibejakeun ku aing mah nepi ka ira oge. Nu dirurub di kuburan sabenerna lain waruga mait den jaka, tapi dahan jengkol eta mah. Nalika Ki Doger keur kukulutus kitu, nah atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.